permios bade mulih neng wayah nawe akang teh pasihkeun bade mulih heula duh Kang hoyong ngiring ulah waka mualami akang paling ge sawengi di ditu di pasihan artos 500 kuratna mintarsih ku Pak Haji Hasan 500 jaman normal Ki Ahmad mau duit 1000 mulih kopeah tinggal sabelah nek balik ka pasantren ka bumina ibu ramana anu asal Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watir yaqil agyar wa miftahi babil yasar barudak sora guru maneh balik ya bereng santri kabeh kumpul Sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli datang ke pesantren eta santri kabeh seuri kabeh da kiai beak sabelah kopeah ibu ramana ge gumujeng ninyo Ahmad pakaian rejet kopeah tinggal sabelah tuh kasep macek bapak ge naon ayeunangan awewe mah kudu gining 7 bulan maneh ngalalakon kalah kabeak sabelah kopeah sumuhun cenah Bu kumaha hasil insyaallah ngan abdi gaduh kahadean jelema beunghar kitu nyariosna teh malah abdi gaduh hartos 1000 Pak coba panggil santri keur naon titah balanja pakaian nu pangsayana Pak abdi rek nyaba ka jelema beunghar artos dibalanyakeun kana sorban nu pangalusna sorban jubah pangalusna jubah igal pangbalusna igal gamis pangalusna jelema beunghar can kapeser Ahmad dipeser ku Ahmad barang balik ti kota ieu santri mawa angyan nu kacida saena teras dicobi ku Ki Ahmad Allahu Rabbi cahaya Ki Ahmad moncorong lir ka dia ningali areng ayeuna nenyo inten mutiara ibu ramana sorangan dugi kalebah teu kenal ningali pameunteun nu jadi anak Allah santri kabeh geger aneh amat jadi ngawalih katingalina teh malah rahayat kabeh nu aya di kampung eta kabeh pada geger guruna Ki Ahmad ti Mekah turun padahal eta Ki Ahmad cek Ki Ahmad barudak bada subuh urang nyaba ka jelema beunghar aya sabaraha santri aya 300 mah 100 we nu galede sing gining dangdanan santri anu kabawa bunga anu teu kabawa ge bunga naon sababna ngaji perek kan kitu santri mah nu kabawa atuh bunga nu teu kabawa ge da ngaji perek pada subuh teh darangdos kabeh gining santri anu 100 ngiring Ki Ahmad geger sapanjang jalan jelema aya guruna Ki Ahmad ti Madinah jeung ti Mekah turun suhoreng eta Ki Ahmad sapanjang jalan euneur-euneuran ningali santri 100 ngiring ulama jadi jalmi teh euneur-euneuran ningali santri ngiring ulama jela badinya eta geger sakabeh jalma Ari Pak Haji Hasan mah keur ngalamun bae ngarasa kabalejog boga minantu sebab ai anak aing mah geulis kanu beunghar kanu bisa ngaji ge moal teu laku aduh kabalejog aing boga minantu ngaran si Ahmad barang beres nyarios kitu Pak aing ngaleret ka palih wetan teh aya nu ngaleut ka dieu keun ceuk Pak Haji Hasan saha nu rek maraen bola itu. Nah barang diwaaskeun anu sabenerna teh nyangkin caket ya Allah lain jalmi nu rek maraen bola aya hiji ulama diiring ku santri anu 100 aduh cek Pak Haji gagal aing ngawinkeun anak lamun ka dieu yeuh aing kacida satujuna tapi ka beak bana aing senang dunya akhirat
salah anak aing waka dikawinkeun kangaran si Ahmad ku santrina ge mal teleh ngajina aduh kaduhu buah-buah ieu ulama rek ngalamar ya teu nyahun anak aing geus dikawinkeun bener assalamualaikum waalaikumsalam eta Pak Haji Hasan manis sujud Pak teu wauheun kaki Ahmad teu nyaho eta teh minantu eta santri kabeh caralik Pak Haji Hasan gadona mani norok tok muriang teu kawayaan sujud kaki Ahmad apunten we ajengan aya peryogi naon ameng we cek Ahmad nah ieu mitoha teu wauheun ya santri bingung masyaallah ieu kenalan Kiai Beunghar amat sebab ieu Ki Ahmad teu nyarioskeun gaduh bojo Pak nyarioskeun teh rek natamu ka jelema Beunghar Pak Haji Hasan permios ajengan abdi bade kalebet heula mangga datang ka jero imah kabeneran Ibu Haji keur ngadamelan kue ni Haji eureun aya naon Kang Haji bolor sia no laju ngamek oh recek Ibu Haji dedeh teuing kolot-kolot mending ngabolor-bolor hese diurusna sia mah jeung anak sia coba lamun kawin ka eta mah saya mah ratna mintarsih tah bean bana aing beak senang dunya akhirat ulah kasih Ahmad dikarawinkeun hese diurusna anak sia mah saruana jeung sia Kang Haji aya tatamu make ngawarah nu jadi pamajikan make nyebut anak sia pan anak kabehan teh coba itu tatamu pakaianana ge aing macan kabeuli santrina mani 100 mana ratna mintarsih hudangkeun pariksa tuh tatamu aing mah geus teu hayang dikaluar keung nenyona ge digugahkeun ratna mintarsih neng aya naon Bu Bapak amuk-amukan aya tatamu nah ratna mintarsih teh gugah Bapak aya naon tuh teh nyoku sese mah tuh ai hirup mah kudu melek boga mata teh coba isya kain kasih Ahmad naon coba hakaneunana ngaji ku sia ngeunah dilebok tah ulama tah pakaianana ge teh nyoku dia senang banda aing beak dipake marban santri goblok dedeh teuing Bapak manusia nepi kalebah ditu puka pae ku ayeuna pangaruh dunya teh Pak ai tamu mah urang tampi mah tampi we ieu teh aya naon sing hades ya kagodanya da butut-butut ge boga salaki dia beus kagoda tak ku mah moal Pak ai lain hakna mah da moal nu geulis teh dangdos sinyang rereng nupang mahal eta diange kudungan putih ngarumpai kana mumuncangan sawadak sasifat eta nu geulis mending ngagelempong uluk salam bari muka gerenel assalamualaikum waalaikumsalam jol nu geulis Pak ieu santri bengong kabeh aduh ieu nu boga imah geulis amat anak eta santri meuni ribut merenerkeun baju merenerkeun kope dianggapna ieu barudak santri ieu putra nu boga imah keur milihan urang ieu padodak salah nyaba jeung kiai lamun aing nyaho ti bareto sabaraha paliboa sapoe aing ulin ka dieu aduh koatang euy eta nu geulis teh ngalong we dina panto Pak ka jero henteu kaluar henteu malang na panto nah eta ratna mintarsih da puguh ka salaki meureun tenget teras we disampeurkeun Ki Ahmad teh diambung damisna ku nu geulis lajeng dikael pananganana dedeh teuing Kang neng hampura bari dibawa eta ka kamar eta Ki Ahmad jetrek ngoncikeun panto eta santri bingungna ieu kiai daek dibawa awewe kiai heureum nek nyebut haram meureun era da ka guru heureum kiai heureum ieu kunaon kiai daek dibawa awewe ribut santri anu 100 heureum kiai heureum Pak Haji Hasan neungeulan pamajikanana di dapur modar sia ku aing
uyah moal TS kaluhur ka hanap Ratna Mintarsih boga salaki eta semah dibawa ka kamar si ya biangna ya meureun sia ge lamun aing eueuh sok ngambihan lalaki gelo sia teh biasa aduh Bapak Haji abdi mah teu ngajar kitu tang urak sia bibitna Ibu Haji diseret-seret ku Pak Haji Hasan santri ngulilingan imah heureum bingung sebab Ki Ahmad teu buka rahasia yen eta bojona akhirna kalaluar deui Ki Ahmad kaluar nu geulis ka dapur neng tulung Ibu Gusti biang kerok sia jahanam bagianana sia Ratna Mintarsih sarua meureun jeung inung sia lamun aing eueuh ge ngampihan lalaki sia teh boga salaki sia teh eta jelema dibawa ka kamar neng ulah nyusahkeun ka Ibu geulis tanyo Ibu coba digebugan ku bapak maneh jahanam sia bagianana disiksa sia Pak punten cek Ratna Mintarsih bapak teh dosa hirup ari neng mah disiksa ku Allah wallahu alam can puguh Pak tapi bapak di dunya keneh geus disiksa ku Allah abdi mah sedih disiksa naon cenah aing Allah Ibu khawatir ka bapak tapi kawani ngagebugan Ibu Bapak gaduh panon sakitu saena katingali nama saya tapi bapak teu ningali ieu geus dikutuk bapak ku Allah sebab panon bapak mah ditanyakeun baik kana dunya disiksa bapak teh ku Allah Ibu hawatos ka bapak Bu abdi moal sarangan samarangan nyana ka eta lalaki pan eta teh Kang Ahmad Bu bapak geus teu ningali ta panon eta curug Ibu Haji nungtung ngeblong malik ka mata Ki Pak Haji Hasan sia dirorek ku aing mata sia orang lain aing anu salah mata sia nu kalampat kudunya heuntem diseret terus ku ni Haji santri ribut deui sia si nyebut heureum tangkurak sia ieu aing mah teu nyeuh kulantaran ngadenge eta pamajikan Ki Ahmad santri ribut siling sadekeun sia si teu tangkurak sia si katanya ho iya aing lamun pamajikanana Allah budak kiai teu buka rahasia aduh aing nyebut heureum aya 20 kali mah barudak cek Ki Ahmad geus ulah garandeng mama nu salah teu nyaritakeun hasil ngalalakon tah ieu ibu anjeun teh Pak Haji Hasan ceurik nyuksruk di hareupeun Ki Ahmad jeung Ratna Mintarsih geulis kasep Bapak hampura dunya akhirat sanajan ka anak bapak teuk-teuk beuheung ti korogorokeun jelas bapak teh nu kapangaruhan kudunya ilmu anjeun anu dimangpaatkeun ku Allah ayeuna bapak kapalang nyebur kecap bapak banda bapak hop senang bapak dunya akhirat dipake maraban santri naon kepentingan agama lillahi ta'ala anu akhirna harta kakayaanana dipasrahkeun ka Ki Ahmad ku Ki Ahmad ditasarupkeun kana jalan Allah guna kepentingan masyarakat muslimin muslimat khususnya ti masyrik dugi ka magrib tah kitu para saderek riwayat Ahmad teh hapunten kasadayana